Sampurasun. Dina blodan ayeuna bade dipedar ngeunaan maharti palasipah gugunungan dina pagelaran wayang golek. Simkuring mung saukur mecakeun seratan dalam kasepuhan tahun 1860-1870-an nyaeta Bapak Sukarsah BA. Gugunungan dina wayang golek sok disebut oge kayon nu hartina kai. Sabab aya gambar leuweung. Dina lekasana wayang sok disebut tancep kayon. Gugunungan mangrupa sabagian pakakas parantina wayang nu mere tanggara, rek muka carita, ganti jejer, atawa kejadian seperti ngagambarkeun angin, seuneu, pangtepaan, jeung tanggara lekasan. Rupa gugunungan juru tilu dijieun tina kulit sato, ipis, dikarancangan, ditata, diukir, sarta direka gambar kaayaan alam seperti gedong, dua buta kembar, seuneu, balong, makara, sasatuan seperti maung, banteng, manuk, orai, kekembangan, dangdaunan, dahan, kai, bentang, jeung lemah. Eta kabeh ngagambarkeun eusi jagat pramudita. Dina waktu dalang rek muka carita, gugunungan sok dikeleperkeun. Hartina mimiti nu kawasa nyiptakeun eusi alam. Boh langit katut eusina nyaeta alam dunya. Bentang-bentang, bulan, sarta kabeh makhluk mukumelit tug dugi ka rongrong gogodongan utuk tongo walang taga taya nu kaliwat. Ari bagian gambar gugunungan ti handap nepi ka luhur aya genep. Nyaeta hiji dasar, kedua gelar, ketilu buron, kaopat makara, nu kalima kayon, nu kagenep puncak. Ayeuna urang tataan hiji-hiji. Nu kahiji dasar. Dasar diwangun ku lawang kori atawa gapura nu meundeut dijaga ku dua buta sakembaran marawa gegendir. Lawang kori disebut oge lawang sigotaka, nyaeta lawang kagedong tea nu suhunanana dua umpak. Ngagambarkeun masjid atawa nagara. Dua buta sakembaran ngagambarkeun malaikat nu nyatetkeun amal-amalan. Bisa oge nu ngajaga alam kubur atawa sawarga. Dasar teh hartina tanuh. Salah sahiji bahan nu dipake nyieun jasad manusia. Jalma atawa manusia asalna tina acining tanuh. Nu kadua gelar. Gelar disebut oge lar atawa jangjang. Wujudna digambarkeun kawas jangjang. Buluna beureum mirupa seuneu. Ieu oge ngagambarkeun yen jalma teh asalna ditambahan acining seuneu. Gelar jangjang aya 8, gambaran watek jalma. Nu katilu buron. Buron mangrupa gambar dua maung jeung banteng keur diadu. Diadu teh maksudna mawa kagorengan. Rupa-rupa gogoda rencana pipaseaeun, pikakeuheuleun, hawa, murka, fitnah, sarta karina. Enggonna KBG aya di dunya. Nu kaopat makara. Makara teh beungeut jurig laut nyelokakeun yen nu kawasa teh disagedengeun nyiptakeun manusia jeung malaikat, oge nyiptakeun iblis, setan, jin jeung sabangsana. Makara teh bagian tina jasad manusia nyaeta acining cai. Nu kalima kayon. Kayon nyaeta tutuwuhan dereka dahan. Aya daunan atawa ukiran sejen, bok kemang atawa jeung buahna dieunteupan rupa-rupa sasatuan kayaning kadal, lonok, monyet, jeung manuk. Gambaran hade jeung goreng teh disajajarkeun
sagala nutumi baka urang boh susah, senang, nyeri jeung ngeunah, gumbira jeung tunggara ditampana sarua. Eta kabeh milik urang geus dipastikeun ti ajalina. Nu kagenep puncak. Puncaknya eta cucukai kurah katebak angin. Ieu perlambang angin atawa hawa. Bagian tina jasad manusia keneh nyaeta acining angin. Jadi manusia teh dijieun tina acina taneuh ditambah acina seuneu, acina angin jeung acina cai. Atawa ceuk bahasa Arab nama meureun tina opat rupa tea nyaeta tina bumi warnana hideung atawa dina bahasa Arabna turobun, tina seuneu warnana beureum atawa narun, tina angin warnana koneng atawa hawaun, tina cai warnana bodas atawa maun. Sacara ringkes kitu pihartieun gugunungan teh, di mana gugunungan geus dikeleperkeun ka katuhu 3 kali, gambaran mimiti ayana alam sarta manusia gelar ka alam dunya rek ngalalakon. Saha manusana apan wayang teh nu diulingkeun dipetakeun ku dalang nyaeta perlambang nu maha kawasa. Ku kawasana ki dalang wayang anu di jero peti dikaluarkeun dikeun gelar ka alam dunya. Engke sabada lekasan kabeh wayang diasup-asupkeun deui kana peti. Ieu teh gambaran gumelarna jagat katut pangusina ti euweuhna dugi ka ayana sarta saterusna ti ayana dugi ka euweuhna. Ungareng sahiji jejer carita atawa adegan rek pindah kana adegan sejena, gugunungan teh sok dihelamkeun tuluy ditancepkeun di sisi kitu saterusna nepi kalkasan atawa tancep kayon nu dipungkas ku ungkara dalang kembang kinetik sedeng anyar sinbaran sari tutup lawang si gotaka. Pamungkas piatur hapun takdir pihak kapatan agung semua tanari permios sanes kesano pamitan sanes persenan ieu lampahan rupiah urang cekapkeun duit tadi kemang kinetik semaran sari tutup lawang si gotaka. Mung sakitu pedaran harti palasipah gugunungan dina wayang golek dumasar seratan Bapak Sukarsa Bea. Dina hal ieu tangtos aya nu benten kamandang sareng ahli pedalangan nu sanesna. Tapi secara umum mah pasti teu jauh benten. Mugia pedaran ieu janten namihan pangaweruh ka para penggemar wayang golek sadayana. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.